Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda di kelas 8. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah upam daramang mah. Mudah-mudahan urang sadayana masing ditebihkeun tina panyawat. Ya, masing disehatkeun. Ditebihkeun anu utamina ditebihkeun tina wabah corona. Wah sakitu hayu urang sami-sami ngajaga kesehatan, ngajaga pola istirahat, ngajaga tuangna, sareng ngajauhkeun diri tina hal-hal anu matak ngadeketkeun urang kana wabah corona. Ya, sim kuring harap sadayana khususnya ke para siswa hidup masing hati-hati, sing nastiti, sing tuhu kana aturan, kana protokol kesehatan. Parantos divaksin sadayana, ya mudah-mudahan sadayana parantos divaksinnya. Kunaon masang urang-urang divaksin kumargi urang ngarah tiasa tatap muka kanggo salajengna. Ya gitu. Sisa-sisa sadayana pengajaran bahasa Sunda di kelas 8 kirang langkung dina sataun teh aya 5 KD nya atanapi kompetensi dasar atanapi materi ajar dina satahun. Naon bae eta teh? Mangga orang tinggalian. Tah, ieu kompetensi dasar bahasa Sunda kanggo kelas 8. Anu kahiji aya menyajikan teks biantara dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks. Ya, oke, hidup baris diajar biantara dikawit pangaweruhna naon anu disebut biantara, kumaha struktur teksna, aya bubuka, aya eusi, aya panutup, terus kumaha mamanis bahasana. Mamanis bahasana di jerona aya paribasa, aya sisindiran jeung sejabina. Aya murwakanti, nah jeung sejabina ya. Tah, salanti eta hidup oge kedah hubunganna jeung kamampu. Naon kamampuna? Kamampuna kamampu nulis. Ya, teks biantara lajeng menyajikan atanapi hidup biantara di payun, menyajikan teks hasil hidup. Itu ku cara metode-metode anu opat eta. Nya tiasa ditalar, tiasa garis besar atanapi berat badagna nya. Kontem non disebutna teh aya anu ditalar, aya anu dibaca gitu nya. Terus aya anu di garis-garis besarna ya gitu jeung sajabina. Nah, eta kade kahiji ngeunaan biantara. Salajengna kade nu kadua nya eta ngeunaan kampung budaya, menyajikan secara deskriptif baik lisan maupun tulisan hasil analisis atau pengalaman terhadap kampung adat Sunda dengan memanfaatkan berbagai media. Jadi hidup memanfaatkan berbagai media, tikawit media tulis, media cetak, media online, lajeng hidup nganalisis, ya nganalisis hal-hal anu aya dina eta kampung budaya, ya. Terus di deskripsikan, dijelaskan ke hidup, ya. Mau upami langsung terjun ke masyarakatnya, langsung saya seperti itu. Nanging panginten upami menuju PPKM mah moal tiasa ngalakukeun eta kawatesanan gitu. Langkung saya langkung gampil atau napi langkung basajan hidup langkung aman teu aya resiko hidup studi literatur atau napi maos tina sabaraha media. Lajeng hidup oge engke ngadugikeunna secara lisan atau napi tulisan. Tiasa oge secara video nya laporan ngajelaskeun ngeunaan kampung budaya. Tah eta materi atau napi pengajaran nu kadua. Salajengna materi atau napi pengajaran nu katilu nya eta ngeunaan novel remaja. Aya novel remaja nya gitu. Jadi hidup ke baris di tepangkeun sinarang novel-novel khusus kanggo remaja
gitu. Terus kuidap dibaca, terus kuidap di naon disajikan, dideskripsikeun kumaha eta novel teh, nya saha pangarangna, naon eusina, naon amanatna gitu nya. Kumaha galurna gitu jeung sajabana. Ya, bahat tiasa wae tina novel eta ku hidup tiasa diapresiasi karena bentuk anu sanes. Gitu dan bentuk proyek ya, misalkan proyek damel pagelaran gitunya sareng kelas nusanes sareng mata pelajaran anu sanes ya. Salajengna aya nu kaopat nyaeta ngeunaan idiom ya, bahasa Indonesia idiom di bahasa Sundana aya sabaraha idiom di bahasa Sunda diantawisna nya ya babasan paribasa, terus non deui caturangga, aya non uga, aya cacandran ya gitu jeung sajabina. Nah, hidup ke baris ditepangkeun atau napi baris dipasihan materi ngeunaan eta lajeng dibahas naon maksudna tina idiom-idiom eta gitu. Lajeng dilerapkeun kana kalimah, kana paragraf gitu. Ya, kartosnya eta kanggo anu pengajaran nu kaopat. Sarajengna pengajaran nu kalima. Pengajaran nu kalima ieu langkung kana hidup ngalakukeun praktek. Ya, praktek nyaeta ngademonstrasikeun adegan drama dengan memperhatikan penghayatan, ekspresi, gestur, lagu kalimat yang tepat gitu. Jadi hidup ke kudu berkelompok lajeng ngabahas atau napi ngagarap hiji teks drama anu saterasna ku hidup kedah dipintonkeun gitu. Kumargi PJJ misalkan atau napi urang sentiasa tetap muka tiasa wae eta drama teh ngalangkungan virtual atau napi ngalangkungan audio visual direkam dina video itu. Mohon kartosnya ya, kartos mudah-mudahan kartos. Salajengna putra-putra sadayana pengajaran bahasa Sunda di kelas 8 teh panginten pengajaran pamungkas di SMP. Tinangtos hidup pada soson-soson kudu leres-leres diajar sing kekengingan karena sababna engke hidup ngalajengkeun deui ka tingkat SMA atau napi sadarajat teh terus kenging bekal henteu ngisinkeun kitu nya. Gitu nah bahasa Sundana kitu oh ngerakeun nah sapertos kitu. Hartosna hidup kedah seueur kapanasaran. Nalika engke hidup belajar kedah seueur kapanasaran lajeng milarian tina sababaraha media atau sababaraha sumber ya. Bila perlu tangtos oge tangtos nage perlu daros ka Bapak salaku guruna sok insyaallah orang sami-sami diajar orang sami-sami pilarian naon nu jadi kapanasaran nu jadi kebutuhan orang sangkan hidup engke sapantos lulus di SMP teh hidup kedah bakal ngalajengkeun ka SMA teh tengisinkeun malah mandar tiasa sae bahasana tah virtu berarti hidup kedah sering maca sering naraskeun ya diskusi mangga tiasa ngechat dina grup tiasa japri kana WA nya tiasa komentar dina videona seperti itu. Nah iya ya utamina anu janten ka problem atau masalah hidup diantawisna nyata nyarios bahasa Sunda anu luyus sinareng tata krama bahasa. Insyaallah ieu aya opat materi anu dilebetna engke baris di naon di guar di tambihan nya ku unsur-unsur kebahasaan dina pengajaran-pengajaran kebahasaan, pengajaran-pengajaran kesastraan, utamina ngeunaan tata bahasa undak usuk bahasa tanapi bahasa hormat gitu. Salajengna siswa-siswa sadayana dina sistem penilaian bahasa Sunda kanggo kelas 8 tinangtos kedah langkung seueur kumargi langkung seueur anu kaalamanku hidup langkung seueur ilmu itu diantawisna aya pretest, aya posttest, aya tugas, aya latihan, lajeng aya ulangan harian, lajeng aya praktek, aya portofolio, lajeng oge aya proyek.
anu nuju rame anu nuju usum nyaeta proyek zaman kewari mah nyaeta ngagabungkeun mata pelajaran pikeun ngaguar atau napi ngahasilkeun hiji karya yang ngahasilkeun hiji proyek dina satema misalkan dina bahasa Indonesia aya drama, dina bahasa Sunda aya drama, tak tiasa dina waktosna tiasa di gabungkan kolaborasi praktek nanate. Jadi di lebet nanate aya bahasa Sunda nah aya bahasa Indonesia nah waktu hidup mintorkeun drama teh. Nah, mudah-mudahan segala cita-cita orang sareng kahoyong orang, harapan orang dikabul ke Allah. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan panyawat corona iya masih enggal-enggal disirnakeun ti alam dunia. Sebadas orang tiasa tetap muka sono bapak yang tepang di kelas. Sono hoyong mancak ramah sareng hidup. Sono hoyong ngaulang, sono hoyong babagi, hoyong sharing sareng hidup sadayana. Titip ti bapak patuhi protokol kesehatan, jaga imun, jaga tuangna, jaga istirahatna. Nya, tong ngadeukeutan hal-hal anu matak ngundang si panyawat ka urang. Eta pamungkas sing semangat nya didoakeun mudah-mudahan sing garaduh kuota. Sing garageung milik sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu kapiatur ulah hilap dieusi presensina dieusi absensina daftar hadirnya ke dilebet oge aya patarekan anu patari-patari sinareng anu tadi Bapak didugikeun sareng pengetahuan hidup di kelas 7 tetapi di kelas 8 diajar bahasa Sunda. Dipungkas wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.